sunat manjangkeun ngumbah leungeun jeung suku leuwih tina batas ngaranna tahjil. Jadi lamun ngaleuwihan ngumbah nya ngaleuwihan ngumbah nu wajib dina beungeut ngaranna umroh. Lamun ngaleuwihan ngumbah nu wajib dina leungeun atau suku ngaranna tahjil. Gitu ya istilahna. Kumaha carana biaya tasila mayadain nyaeta sija mangumbah beserta dua leungeun ba'dol adudain kana sawarena tina dua peupeuteuyan. Peupeuteuyan teh otot. Budak mun panco kan sagata ngabedaan otot. Ke otot ya peupeuteuyan. Nah sekarang Indonesia nih peupeuteuyan. Ototnya. Nah bahasa Indonesia. Hah? Peupeuteuyan bahasa Indonesia. Kayak saya nyerahkan. Lamun ngumbah leungeun teh wajibna nepi ka sikut. Wajibna nepi ka sikut ngumbah leungeun teh. Maka sunat ngaliwatan sikut. Ieu tah peupeuteuyan ngaranna leureun sikutna. Itu bahasa Sundana mah peupeuteuyan. Bahasa Arabna mah adudaen, peupeuteuyan dua. Sunat tapi kan kadinya eta. Air laki sih make bajuna kan galombrang malah laki mah nya. Muliar ka mana-mana wudu ti kaki teh air awewe kan. Make baju karancang, rek wudu kumaha. Kadang-kadang pan ke aya karetapna ditarik saeutik ge. Karena saya kan kadang-kadang wudu teh ya kayak gitu lah. Air gitu. Ngembang leungeun ge asal we sikutna mah weuh wae masalah. Gitu nya. Jadi aya make pakaian ketat teh ya ieu barabe dina wuduna pikireutna. Pikireutna barabe. Wa marijlaen ba'da saqaen jeung nalika ayeuna ngumbah dua suku ya maka leuwihan nepikeun kana sebagian bitis dina ngumbah suku kawajibanana nyaeta nepikeun ka mumuncangan mata kaki eta mah bahasa Indonesia mumuncangan mata kaki. Nepikeun kadinya wajibna tah sunat dileuwihan kaluhur nepikeun ka sebagian bitis. Sebagian teu kudu pingatur, sebagian teh. Ya. Luhur oge kan nya di bara ieu teh. Ya 10 cm nya di mumuncangan ka bitis teh. Tapi kadinya. Ya teh ngaranna tahjil. Jadi nalika ngumbah leungeun sunat dileuwihan nepikeun ka peupeuteuyan. Nalika ngumbah dua suku sunat dileuwihan nepikeun ka bitis. Eta ngaranna tahjil. Wa ghayatuhu isti'abul adudi nya. Anapun ari panungtunganana mah nyaeta nyurambakeun cai kana peupeuteuyan wasaki jeung bitis. Itu artinya hartina goya tu teh maksimalna gitu teh urang. Maksimal namanya sakabeh peupeuteuyan jeung sakabeh bitis teh bahasa kabeh lain sebagian gitu. Pan tadi mah hayang ka suku tahjil teh ngumbah sebagian peupeuteuyan ya atau sebagian bitis. Ari maksimalna mah nya sakabeh peupeuteuyan teu kakelek mulanya. Nepikeun ka handapeun kelek. Jeung sakabeh bitis nepikeun ka handapeun tuul gitu. Wa dari kali habari sayfain ieu teh ya
sunat buroh jeung tahajud teh karena aya hadis anu diriwayatkeun ku Imam Bukhari jeung Imam Muslim. Ieu hadisna teh. Inna ummati yud'auna yaumil qiyamah, cek Nabi sanya umat kaula nya dipanggil dina yaumil qiyamah teh gurran muajilin, bercahaya bangetna, bercahaya leungeunna, bercahaya bersukuna min asar wudu tina tapak wudu. Jadi ya tapak wudu teh engke tina yaumil qiyamah banget dengan suku nusuk dipake wudu bakal bercahaya lain bertato. Nah, nanti terang kuat tidak gitu tapak sujud. Bercahaya. Jadi utamanya tadi itu ya dimaksimalkan ya ngubahna bercahayanya lebih gede. Dipanggil kan Muhammad Nabi Muhammad bulan bin bulan datang ke bercahaya dasar kudu keskannya hewan kan lamun bercahaya mah jelema teh jelema senang orang di dunia kayak jelema senang mah teu banget beda kan orang bercahaya jelema nu susah mah kan aura bangetnya beda aura-aura itu kan di dunia kayak kesanya hewan jelema nu senang jeung susah aura bangetnya beda kan. Di akhirat lagi disenangan mah tuh bener lagi aurana bercahaya dasar wudu. Antara wudu mah berjeng umat Nabi Muhammad kayaknya kusam we. Untuk bercahaya. Nah, ternyata dina kitab Buromah cahayana teh beda-beda kayaknya. Aya nu siga bentang, nya. Aya nu siga bulan, aya oge nu siga mata poe. Cahayana teh beda-beda. Tingkat cahaya aya nu kos bentang aya cek malaikat amal mana ya bisa percaya kos bentang di mana-mana ngadengin nu adan teh muragilu kacai kudu aya nu kos bulan mana ya. Di mana-mana aya na adan teh geus aya di masjid. Ada pas mata poe di mana-mana teh geus di tempat sholat. Gitu. Nungguan sholat. Jadi orang kan orang melolobanan ditungguan ku sholat orang. Anu pas mata poe mah jamaahna nungguan sholat. Orang apa tibalik kan. Orang mah can bisa nungguan sholat. Ku sholat ditungguan, sok siar jam mana sholatnya ya, gitu kan? Ditungguan, orang ditungguan kan? Lohar jam 12 orang lohar teh jam 12 orang 40-nya, enak tengah 12 tiba 10. Ditungguan kerja jam 3:05 enak teh, stop kerja ke mana sholatnya, gitu kan? Tan anu bercahaya siga mata poe mah dina yaumil qiyamah ya, di dunia nungguan sholat tungguan gini orang ini bisa nungguan sholat Jumatnya. Jumatnya kan sholatnya ya tengah 1 lah kurang 10 menit. Sholat Jumatnya tengah 1 kurang 10. Orang di tengah 12 paling telat bisa aja nungguan. Bisa nungguan sholat. Terus nemu kan ke Mekah ada waktu jalan sholat kan pasti narungguan di lembur juga lamun Jumat kan bisa nungguan kan lalu nama salian di Jumat mah urang wae yang ditungguan ke sholat asal ya asal di jam 3:55 ya katanya tapi kan ke jam genap kurang 8 menit sholat ke mana ya asalnya. Ya tentunya. Jadi cahaya nanti beda-beda. Jangan cuma perilaku orang tidak masalah sholatnya. Paman istata maka sing saja manakala minkum
teu aranjeun ayu tila kana manjangkeun guru tahu kana ngalewihan dina ngumbah beungeut payak al maka laksanakeun. Ya cek hadis Imam Bukhari nya. Jada Muslim cek Imam Muslimah ditambah deui kalimatna teh wa tahjiluhu jeung ngumbah kalewihan dina ngumbah leungeun jeung syukur. Dina hadis anu diriwayatkeun ku Imam Muslimah di kadinya wa tahjiluhu. Ayat tegasna yudauna digerak umat Nabi Muhammad bidal wujuhi kalawan bodas ya, bodas moncorong pirang-pirang wajahna wal aidi wal arjuli leungeun-leungeunna jeung suku-sukuna bercahaya wa yasulu aqal itolati jeung hasil nya sakurang-kurangna dina masalah naon manjangkeun dina kurojeng tahjil bigosli adna jadatin kalawan ngubah nya saeutik-eutikna tina nambahan alal wajibi tina wajib. Nah, pan tadi ketentuan mah gitu nya. Kapuputoyan gabitis gitu nya. Walaupun teu nepi ka sakabeh puputoyan teu sakabeh bitis asal leuwih tina wajib we. Eta ge geus boga ganjaran guroh jeung tahjil gitu maksudna. Wa kamalu aja ari sampurnana itolak bistiabi mamaro nyaeta nyurambahkeun teh ngabaseuhan sakabeh anu tadi dicaritakeun. Berarti lamun leungeun sakabeh puputoyan nepikeun ka handapeun kerek. Lamun suku sakabeh bitis nepikeun ka handapeun tuung. Sampurnana mah wa tasli sukulin min maksulin wa